أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إترتي وبيال بدم تكدي minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi. Kangjeng Nabi teh dina Al-Qur'an ku Gusti dijelaskeun wa innaka la'ala khuluqin azim. Kangjeng Nabi boga akhlak na anu pohara pisan agung. Ku akhlak etalah jelema bisa luhur pangkat. Harga seseorang tergantung akhlakna. Lamun akhlakna saeutik hargana ge murah. Malah mun eueuh akhlakan mah atuh sarua jeung nu disolear teh. Ieu ge aku dengan eueuh buntutan doang. Mun boga akhlak setengah atuh mahal hargana. Komo leuwih teh setengah. Jadi tergantung kumaha akhlak. Kangjeng Nabi nu mantak dibahasakeun dina berjanji anta syamsun anta nurun fauqa nurin. Anta syamsun anta badrun. Anjeun teh wahai Muhammad syamsun lir teu beda jeung panon poe. Begitu panon poe nyorot, masya Allah katingali jelema. Poek peuting jol panon poe nu kasep kaciri kasep. Nu geulis komo. Nu geulis mah rada remeng-remeng endekna kadeuleu bae. Hideung kadeuleu. Kadeuleu ku panon poe mah kabeh. Isuk-isuk begitu panon poe timbul, ya Allah. Eueuh nu teu kadeuleu boro jelema hewan jarum potong ge nu ragag kadeuleu kabeh. Eta panon poe. Kasorot kabeh ku panon poe anta syamsun. Nah, begitu Kangjeng Nabi lahir jauh urang jarakna, tapi sorotan Kangjeng Nabi na masih aya. Disorot ku Kangjeng Nabi ajerus di akhlakna kadeuleu. Si eta sarua kadeuleu we. Rek lupat ka mamana ge sebab panon poe Kangjeng Nabi mah leuwih pohara. Atuh ieu mah pokona deuk nyumput ka mamana ge dep kolektor teh nuturkeun bae. Kadeuleu ieu sorotan Kangjeng Nabi mah masyaallah. Bahkan panon poe mangan sakadar nyorot jang urusan-urusan dunia, tapi Kangjeng Nabi mah nyorot bisa nempo ka alam kubur. Sorotan Kangjeng Nabi bisa nempo ka alam akhirat. Bisa nempo surga, bisa nempo neraka. Ieu urang diuk di dieu lantaran aya panon poean di kolbu urang. Panon poe Kangjeng Nabi bisa diuk simpul di dieu aya sorotan Kangjeng Nabi. Taha
Urang sebagai umatna bisa caang seperti Kangjeng Nabi nyorot ulah wakasa Indonesia heula urang mah nyorot teh Kangjeng Nabi masa dunia urang mah nyorot teh sakabupaten heula luhur teuing sakabupaten mah sakecamatan ulah sakecamatan teu lega teuing sadesa desa ge masih keneh lega teuing ieu mah lah sa RT RTG ieu masih keneh panjang jeung lega teuing sa imah bae pamajikan geus teu kasorot ku salaki sebab salaki eueuh cacaang jadi aya salaki teh di imah teh pamajikan teh ringrang perasaan asa di neraka jahanam teu kasorot ku salaki teh di imah teh kitu kene salaki aya di imah mun pamajikan eueuh panon poean eueuh adab eueuh akhlak atuh salaki ngumbara tadi imah nang nyieun nyana nu mere dahar pemajikan nyana kendaraan nu nyana tapi di imah teu dek ngomong manyun bae sial itu jadi di imah teu kasorot pamajikan teu kasorot ku sinar salaki teu kasorot ku sinar pemajikan sinar Kangjeng Nabi yakni akhlak nah iyalah bakal jadi ngumbara di imah ge boro-boro yang nyorot sa RT sa desa sa kecamatan di imah bae ge ieu pasini malul di imah pasini jeung tatangga pasini lantaran eueuh sorotan Kangjeng Nabi tah sok gerage urang randapan geus datang ka mana ieu aya sinar Kangjeng Nabi di kolbu urang Kiai Haji Jamal mah di Pandeglang ka dieu nyorot nyana nya dan deuk nyidaran di dieu masyaallah horeng nyana ge bareng balik ribut gara rese masyaallah karim saki urang boga pamajikan karak hiji lamun dua atuh geus mun dua mah tsunami asal tah sidah mantap belajar urang berakhlakul karimah nuturkeun Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghalli anta misbahus suduri bah eta lamun didongengkeun dicaritakeun moal anggeus datang ka subuh kakarat anta syamsun doang panon poe Kangjeng Nabi mah 14 abad nu silam Kangjeng Nabi masih nyorot ka dieu ya Allah ya Rabbi terus kuari orang bisa nempok ke alam kubur sorotan Kangjeng nempok ke jembatan Shiratal Mustaqim sorotan Kangjeng nempok ke surga sorotan Kangjeng mantap ulah hese-hese orang hayang luhur di mata Allah deketan Kangjeng Nabi cara ngadeketan Kangjeng Nabi lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabaraha kiai ulah loba-loba sapeting 4444 jasa emang sia mah kos kitu oh dibere 4444 teh agoak 444 loba ting 44 loba keneh opat dasar sia mah neraka dek sinaran kumaha Gusti Allah batur madalail ieu mah opat bae ge masih nawar keneh bae lah geus bodoh teh kumaha Bang Haji bae nya tah ieu deukeutan Kangjeng Nabi teh adita syamsu sinar Kangjeng Nabi pohar belajar tapi belajarna kudu boga guru jeung guruna nu bener
guru nu bener salah guru bahaya, salah guru bahaya. Sia boga guru mbah Google. Aya jelema bangsawan boga anak ku dedeh jeung nyaahna, dididik anak teh bahasana supaya sopan. Sopan kan ari di Bandung mah Garut Parahyangan beda. Aya bahasa teh lamun ka batur beda, ka urang beda. Urang nanya ka batur mulih ti mana? Ka batur tah. Jang urang mah wangsul ti pasar Bandung. Henteu meunang kieu mulih ti mana? Oh abdi mulih ti pasar eta teh sopan teuing ka awak. Beda, urang nanya gaduh putra sabaraha? Jawab ku urang, oh anak 4, jang urang mah anak 4. Tah, beda. Lamun batur mah ka urang putra sabaraha sopan. Oh urang mun urang, oh ieu teh putra abdi sopan deui. Oh komo ka Haji Pendi mah, ieu saha ieu mah? Ieu mah penjahat abdi. Tah, jadi beda bahasa teh. Bandung dah. Terus Garut, Tasik, Ciamis, Masya Allah mantap. Lamun urang Tangerang boga kawau ulah waka urang Bandung, urang Karawang bebeaka. Itu siapa sok aju seuri. Aa, ya Allah eta geus disebut aa. Jang neng ka motor. Masya Allah, Masya Allah. Aduh, diomong deh. Aa bade ka mana? Mobil jang neng mobil. Ya Allah, ekeng bade kawan ekeng. Tah, eta ku bahasa BG. Ya Allah, betah. Aduh coba di Mah Haji Pendi. Da ka mana tuh sia? Ada ka mana tuh sia? Kadengena ge lain deui, ngegeleger kana otak. Galedeg asana perasaan. Nah, ieu tarita. Urang abdi bade tuang heula, bau kasorangan sopan amat. Ulah tuh ka batur bade mangga bili bade tuang heula mangga tah eta Parahyangan. Ka urang mah tulah tuang kayak adik aing dik nyatu heula. Eta pondok eta bahasana geus eueuh jang batur, eueuh jang urang, eueuh jang kolot, eueuh jang nu ngora urang. Tapi lamun di urang di sopan-sopan teu betah. Teu betah, bahasa urang mah ngeunaheun bahasa sia aing bae. Asana seubeuh bahasa teh. Nah ieu mah aya jelema gede bangsawan ngadidik anak. Biasa dididik bade ka mana tuh kan. Ye upami ditaros ieu pun ramah. Kan geunah dididik. Satu ketika nyana dididik, bah, mama hayang ki'i ulah ki'i, cek nyana teh bahasa nu sopan mah nyanyi, hayang ki'i teh nyanyi, oh nyanyi, jadi upami bade kehampangan, nu sopan sekali nyanyi, mama hayang nyanyi, tak berarti ki'i, oh sopan, itu satu, biasanya nyana asal, mama hayang nyanyi. Anteur ka WC eta bahasa sopan jasa sopan nyanyi kaki ieu nyanyi. Satu ketika bapakna ka Mekah pannyana diurus ku nini nang ngurus nyana peuting pas peuting teh ngomong nini hoyong nyanyi gandeng tuh gandeng peuting-peuting mah nyanyi. Sakwanena ipan beda cenah ieu mah ieu. Heuh. Ulah nyanyi kumaha ka tetangga engke. Bisa ditahan ku nyana, tapi kan kita katahan nini hoyong nyanyi pisan. Ih, gandeng tetangga kumaha? Ulah. Teu kiat hoyong nyanyi. Teu kiat-kiat teh mata nyanyi mata dicepil nini bae cek mah. Oh, kenging mangga. Waduh dikihan wer.
eta teh salah guru eta nu kos kitu teh eta eueuh di parayangan ge ai kiih kudu nyanyi mah tuh eueuh paling ge kahampangan tah eta ngaranna bener guruna ieu mah atuh salah guru tanu mantak korban nini waduh cek cenah ieu boga incu kieu-kieu teh aing menyanyi kiih nya salah guru tah ulah salah guru komo Kangjeng Nabi ngadidik akhlakul karimah make aturan-aturan Kangjeng Nabi. Masya Allah Kangjeng Nabi ngatur lain ngatur ti diri Kangjeng Nabi tetapi ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah iyalah tuturkeun Kangjeng Nabi ngaludahna Kangjeng Nabi mah ka dieu ka kiri lamun heuai tah make ieu tah tutu make kenca eta adab ngaranna Kangjeng Nabi itu kaje pe di lantaran teu adab ayo urang Masya Allah kula can nyaho mah hise Masya Allah toke eta naon ieu orang itu make adab fokus gitu makailah adab urang lamun rek ka WC make suku kenca lengkahkeun kenca ka jero sebab tempat nu hina adab Kangjeng Nabi macalah doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith abdi ngalindung ka Gusti tina setan-setan lalakina jeung setan-setan cewekna tuh Haji Pendi bagus ya doa ieu pakai dahar salah guru Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith heuy doa naon teh urang ngalindung tina setan lalaki setan awew kan bagus nya teh eta kan salah guru tah ieu ya Allah ya Rabbi mantap bentukna hajo kos kieu salah guru kau ka masjid berarti kan suku katuhu terus maka doa Allahumma ghfirli wa tahli abba rahmat nah etalah aya cara-cara ka WC wayahna sing hade sebab di WC mah eueuh malaikat mantak sing hade di WC ulah lila teh eueuh malaikat rahmat malaikat kiramul katibin moal milu nyana ka WC sebab teu betaheun malaikat di tempat-tempat anu bau mantak urang lamun di ruangan lamun hayang cepet wiridan hiji steril ke tempat teh bersihan kadua semprot make minyak nah mun eueuh menyan eueuh masalah eta sesengitan geus urang kakarak ge maca sholawat hiji dua malaikat hadir Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladzi tunjina bihi di samping tempatna seungit ieu baham urang nu kaluar ti urang Quran sholawat zikir kaambeuk ku malaikat seungit ka ambeuna lamun ikhlas lamun teu ikhlas kaambeuna hangru mentak malaikat asal dek asup baik kadinya kadenge meulun Haji Pendi maca sholawat Allahumma sholli sholat nah cek malaikat teh bareng ih kok kieu cek malaikat kok lain deui cenah ambeuna ieu mah cek malaikat bau korung goni mah jadi malaikat ge ngambe mantak teu dibantu ku malaikat sebab timbul ti qalbu nu teu ikhlas boga kahayang jeung muatan-muatan mu ikhlas masyaallah seungit cek malaikat dia sholawat ku seungit-seungit teh tempatna seungit sholawat nu kaluar ti urang seungit akhlak sing hade wa inna ma bu'itsu li utammima makarimal akhlak nah segala rupa ngan ulah salah guru sakumaha tadi pencage salah guru pencak bahaya
Haji Pendi teh bebeja kakula boga penca hiji besi dua cimande kula mah percaya bae tapi sok rada dilirik-lirik bae coba kuda-kuda na kumaha ngajotos na kumaha sebab kan ngajotos ge beda aya nu kitu aya nu kieu aya nu kieu mah teh lain penca beurnya tah satu ketika ziarah ke Demak ngana pepencaan di masjid Demak pepencaan aya nu bisa penca di toel doang gitu saya dikta ngaguling ye cenah si aing deuk ngarengkas bebeja mah aya penca bebeja waduh guys sekolah guys kajen ieu mah kieu bae heulanan saha nu pernah belajar penca di Haji Pendi berarti nilai muridna kan bejaan si A, si B, si C pernah belajar di Haji Pendi atuh painya teu pernah seri-seri aja orang guruna nu salah nah ieu si Hade kula bae ngabejaan si Hade loba bab kuari loba Syiah loba Muhammadiyah lain mah Wahabi geus puguh Persib lah ya hati-hati haras urang dekat sorga cepet ternyata salah numere lawang jeung jalan ka sorgana teangan ahli sunnah wal jamaah sedengkeun kabeh ge ngaku nama ahli sunnah wal jamaah hati-hati besi aya anu magahan teu kunut mundur musi aya nu magahan salat teu usolli mundur tapi sejarah nu ngaji kade ka Cilong oke nu Kristen milu ngaji haju masuk Islam Buddha milu ngaji aya sababaraha tokoh Muhammadiyah di PAUD Muhammadiyah TK Muhammadiyah SD SMP SMA Muhammadiyah kuliah Muhammadiyah tokoh Muhammadiyah milu lah ka dieu ngaji geus boga anak keduanya direnung Masya Allah ngomong di hareupeun simkuring cek manehna tatadina teu resep kana marhaba kuari jadi resep tatadina tara kunut kuari kunut akhir alhasil berbalik ti Wahabi kuari ka ahli sunnah wal aktif milu ngaji ka dieu Masya Allah tah lamun Muhammadiyah jadi ahli sunnah Persis menjadi ahli sunnah anu Buddha asup Islam Kristen asup Islam Katolik asup Islam di Bitung mah Islam asup Kristen dibalik naudzubillah min zalik mana geus cerik bae kula lamun dihitungan di Bitung aya di Cikupa aya di Belaraja aya careurik indungna lantaran anak seperti itu aya nu asup Wahabi segala aya nu jadi Wahabi ceurik bae bapana kieu ustad bapana anakna disakolahkeun di Semarang ya Allah ya Rabbi kuari ngalawan lain lalagaan ngakolotna kukulet ditah ka dia tuh coba anakna teu daeke maksudna dik ngobrol bae moal mal gunggu mah ngobrol launa encan ngan tinggal ceurik bae sing hade ulah salah guru. Tah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kanjeng diutus ke alam dunia teh rek ngalempang-lempeng, rek nyampurnakeun akhlak-akhlak manusia. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun. Fauqa nurin. Kanjeng mak seperti kita. Lamun urang sering maca sholawat ka Kangjeng lempeng maca sholawatna carana hiji boga wudu dua maca sholawatna ulah dihitungan tilu madep kiblat atawa ngedeng ngigir madep kiblat tur nyaho kana makna sholawatna baca ku urang teh sapeting dua peting katilu peting ngimpi kan
lamun geus ngimpi ka panghijeng Kangjeng Nabi moal poho-poho jeung eueuh nu teu seunit ka panghijeng Kangjeng Nabi mah seunit urang hudang teh urang hudang seseunitan aya keneh kula pernah di Garut ngimpi haju ngarendeng ieu nasarena jeung Haji Pendi ya Allah bareng dek ngimpi ka panghijeng Kangjeng Nabi endek teu jadi kukula diudag kunaon ieu teu jadi aya si eta ya ngimpi ka panghijeng Kangjeng Nabi mah indah nikmat jeung moal poho-poho eta lamun urang ngimpi ka panghijeng Kangjeng Nabi mesti awal moal poho kula bulan Ramadan darasaan teh kadinya tah lempang ka Puri di Puri pas ki soleh aya jalan ka ditu ka kaler bagus kula ditanya ja ieu mah di Picung aya jalan ka mana ieu ka Madinah nah ka Madinah lempang kula terus teu lila aya Masjid Madinah bener ja ieu mah Madinah cek kula teh ngan ditanya ku urang Arab di ka mana dua anjing enggak yeah. nu duaan mah waktu kasolear Masya Allah urang Arab nanya asal di lawang cek urang Arab teu meunang terus neangan lawang unggal lawang ku urang Arab dijaga teu meunang cek pikiran lah mending naik ka luhur bae urang mah teu kudu make lawang nah naik ka luhur tak tembok barang di luhur jelema geus loba turun ka handap asup ka masjid Masya Allah ta eta teh impian model kos kitu teh teu daek poho padahal mah ka Picung mimitina di Picung aya jalan ka ditu tah sakali deui mah ngimpi ka Cisoka bareng jeung si ya Allah ya Rabbi itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah malam ieu moal panjang sim kuring nya ieu geus karasa deui tah rada tiris deui tinggal urang malam berapa sugan sehat kamari mah teu bisa ngomong-ngomong acan deui rada mantak geus catet Kangjeng lahir ka alam dunia ndek nyampurnakeun akhlak urang nu sakitu jauhna jarakna sakitu jauhna masana tetapi urang kasorot ku Kangjeng Nabi hingga urang teu hese capek iman ka Allah iman ka Kangjeng tur nuturkeun beuh di Cilongok lamun lain kasorot ku sinar Kangjeng Nabi moal aya muludan tapi ieu mah unggal mushola muludan kabeh wallahu alam panitiana korupsi jeung teu na wallahu a'lam udah jelas muludan tah kos kitu nya ka insyaallah kula sehat urang teruskeun tentang akhlak Kangjeng Nabi jeung rahmat Kangjeng Nabi lamun urang nyaritakeun rahmat Kangjeng Nabi kumaha boro-boro urang kafir asup ka neraka disiksa dibeulem di neraka nyanakan nyebut Allah kafir kabeh kafir Allah ditempokan ku Kangjeng bareng ditempok kafir cak manehanana teh cak eta nu disiksa kafir ieu saha Muhammad aduh Muhammad bejakeun ka pangeran hayang balik deui ka dunya deuk naon deuk iman ka Allah iman ka anjeun sebab ieu gara-gara teu iman ka Allah jeung teu iman ka anjeun kami dibeuleuh di dunia kami teu wauh ka Allah teu nyaho ka Allah teu wauh ka anjeun wari mah wauh jadi nu mantap kafir di neraka bari disiksa bari Allah di dunia mah nyana tilok nyebut Allah
sebab di akhirat jangan nyebut Allah-Allahan ngeunaheun tadi nerakana sebab wauh ka Allah kan jelema nu wauh ka Allah teh ngeunaheun wali wauh ka Allah nikmat solihin wauh ka Allah nikmat urang wauh ka Allah ya kuari diberelah kanikmatan sesuai jeung ka wauh urang ka Allah kafir mah kafir teu wauh ka Allah riweuh bae boga ku bogana kaya ku kayana tetep riweuh bae pan urang mah di urang di Cilongok tukang ojek aya nu nyandung opat eta kan berarti kan nikmat jasa kan weh tukang ojek nyandung opat ieu mah hiji ge ribut bae berarti kan eleh tukang ojek tah ieu wauh ka Allah teh jadi kanikmatan nah kafir mah di neraka wauh ka Allahna Allah hingga hayang balik deui nya ka dunya endek iman ku sebab Allah teu iman tetep bae disiksa ngan kulantaran nyana Allah-Allahan diturunkeun saeutik panasna eta rahmat Kangjeng Nabi datang ka dinya kumaha coba masyaallah sebabna Allah-Allahan tah lamun teu Allah-Allahan di akhiratna di narakana ieu beuki kenceng siksaanana aya nu uza lata teu wauh ka Allah tah kafir nu nyaho ka Allah mah di akhirat tangke Allah disiksa man terus ngan penghormatan ka wauh ka Allah rahmat Kangjeng teh datang ka diturunkeun saeutik coba atuh komo urang mah wauh ka Allah wauh ka Kangjeng Nabi ngalaksanakeun parentahanana asana urang mah geus moal aya harapan ka neraka bae kabeh pulisina abrina kabeh geus pokona sorga bae lah kecuali nu ngridit ya eta mah ka neraka heula lah tuh aja culak cileuk kitu bagona nah ieu bakal diteruskeun ya ke insyaallah urang lanjut ke bari jeung dongeng Kangjeng Nabi ke di mana sehat cukupkeun sakieu urang ngadoa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahlin nar Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal